Bukan cokor tina jedog. Mereka Kaluman aing teh. aktivitas pisan kieu. Kalem. Atuh aya aktivitas pisan mah. Ngobrol-ngobrol cucunguk. Wes ya teh. Yuk tadi ruk. So. Lagi hamba imah, tenang kalem. Nah, bengsek sebenarnya mah aing ya. Goblok aing. Ulah. Kamu gak bakalan kuat. Oh, ampun pal tengah hari mana? Ya mek tos Gara-gara kamu sih. kan jadi ke urang gitu kumaha. Kunaon? Tas dicokot ku bodak si Ipal. Tuh merasa rival ditanya ku aing cuman penjual teh bonyos bener seripal power pisan Ampura gue dari tas teh jadi raja tuh baru udah. Ating Nah tuh pak make kitu. Teuing nya tah barudak tadi teh ada di jalan. Para siapa buat atuh? Baca naik ditanyok si Ipal teh. oke pak lanjut Gue pampura tas teh nya di raja. Tadi aing teh nyari si Ipal eta dah. Nyata orang oge. Bagoy teh. Mun nyawa kitu mah moal ka aing oge. Urang ngarasa tegenang euy ku si Ripal bagoy teh. Aing power mun ka dieu dah. Urang kalapokan eta. Dah urang kuduaan lawan dah. Aku mah meunang si eta teh Lawan buka tenaga suci. tenaga suci naon teh? Maksud teh tenaga kuli. Angus atuh tata. Harapan hina pisan. Gara-gara dia ada ngamak aing dah. Nah, hampura pa. Teh nyawa bikang maneh dah. Ya namang islah urang nyam duit. Duit Teh ulah dia. gawe pa. Mana boga teu nginyam urang? Aya Mana tuh dikeun? HP gedekeun we. Bae dia lah. Ngomongin duit. Iya atuh. Sekarang minum duit mah. Jadi HP aing korban anjing mah Pembuatan dua yang hari mah tegal begini. goblok. Tolong yang telah tong bukan bikang aing gitu kata dia. Gua sih teh bagus. Kuli we. Lumayan ya bang. Sobat kieu. Kira sabarahan ya? Dewi lah aya lah ayaan yang eta. Saya tangkap dia teh tas. Tas anyar anjing. Tas anyar. Gawe. Salah lede keputusan gawe kieu rek ah. Galak semuanya bawa tas angin. Galak kieu kan. Coba tas teh. Ih, nah hanya dikit tuh tas. Kudu kumaha deui? Salah wae. Mau namanya yang tas 3 kamari. Salah deui wae gimana? Semoga akan takap barudak. Buat Juga aing bagung ah. Tahu gua detin. Sarua da ieu. Hati si Ripal. Kunaon teh? Panama aing dendam dijejak deui ku aing. Gelo.